Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana baraya wa ukok di mana we ayananya. Dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Bati Tunggara karya Carsun Bakekok dina bagian anu katiuna. Mudah-mudahan baraya uat dina dinten ayeuna sing dipaparin kesehatan oge sing dipaparin ginanjar kawilujengannya. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika rasup kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tingana waktos mangga tuh urang di dangukeun wae urang di taskeun wae ya dongeng teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco tina hapena sewang-sewangan prung. Jang, tadi dia masak ya kayak anak-anak. Ada kumaha tuh bu, sakit oge teh cekap. Alhamdulillah. Di desa sanes kontrak bu. Sanes ya teh mah nyakitu teh we geningan butut-butut oge ari bumi mah gitu bumi nyalira itu warisan ti kolot ieu we kolot ibu. Alhamdulillah bu. Beri Ramdan kumason jadi ngamen teh ayolah tapi kayak bener-bener jika nama tos lohornya orang lohor heula. Emang rek salat di mana gitu di masjid atau di dieu lah di imah nyarek salat son arek bu ngiring tepan nanti di dia. Oh nya mah ngasok dan itu tuh sajadahna tuh di kamar emak we pake nya sanggeus puguh kitu mah Ramdan harita ngoleset init ke kamar si mak tetapi init ke kamar bisa piah nu jadi indungna rek nyokot sajadah. Sobri anu make sarung nyatana sarung anu ngabesot baju koko naga anu geus lalusuh Sony ningalikeun dina hati Sony dedeh teuing khawatir ningali Sobri aing. Teu nyangka geuningan masih kene aya jalma anu kahirupanana semacam kieu. Teuing saha nu salah atuh. Ceuk Sony harita geus puguh manehanana mah tukang ngamen oge teuing. Katingali dina papakeanana oge alus, gitarna anu alus. Tukang ngamen oge manehna mah gagah make sapatu, calana nu rapih jeung bajuna oge nu rapih. Sony ngamen jika anu teu peduli menang duit atau hanteuna. Sanggeus beres sarolat duanana. Seperti biasa Ramdan anu jadi imamna, Sony anu jadi makmumna. Indungna anu sasapu harita lantaran katingali. Kajeun teuing geus disapuan sababaraha kali bubuhan meureunnan tembokna bararejan. Ngaran-ngaran imah geus heubeul. Eta imah teh ukuranna 5x7. Sanajan cukup gede imah teh teu leutik-leutik teuing tapi nya kitu we kaayaanana kasebutna lamun ceuk keren mah memprihatinkan cenah. Palapona anu nyangsang teh keur di kamarna we hungkul sedengkeun tengah imah mah sabeulahna mah borongor we lamun hujan karasa nyebrotna. Komo lamun hujan gede mah emer saayana di imah teh dijejarkeun lantaran geus pasti cai ti luhur nyakcelak jeung nyurug. Sony tangah sanggeus beres salat ningalian kaayaan eta imah. Dina hatena Sony astagfirullahaladzim
karunya teuing ka si emak ieu sakitu kaayaan kakolotanana sagede kieu. Kudu kumaha da meureun kaayaan sahirupna kawas kieu berora ating jangomean imah ceuk Soni ngagereneng dina hatena. Pok kadenge Ramdan, "Son, kalau ngahulang wae hayu atuh." "Hayu teh ka mana?" "Nya urang diuk heula," gitu. Ceuk Ramdan ngahareuyan ka Soni. Soni ku tiba mesem we ningali Ramdan anu katingali tegar nekaranan samanajan kaayaan kursak itu ayana basajan anu kacida pisan. Indungna sebenerna mah hayang nawaran dahar eta naon ka Soni. Tapi dalah dikumaha boro-boro ting nawaran dahar bet manehna hayang dahar lok-lokan. Boro-boro teuing eueuh beasa siki-siki acan. Komo deui nawaran dahar. Soni anu jiga nu ngarti ayeuna geus waktuna lohor. Hartina jalma sok biasana. Komo teuing anu digawe mah biasana sok geus dalalahar. Pok harita Soni ngomong ka Ramdan, "Dan rek dahar." Ramdan harita teu buru-buru nemalan. Engke we ceuk Ramdan. Sebab manehna nyaho teu nyakuan duit, tadi menang duit oge di pasar. Menang 42.000. Apanan geus dibelikeun tadi kana sangu. Jang si emak jeung manehanana. Soni mada mungeun tadi teh. Atuh nyesa we meureunna duit teh da sabungkus teh 10.000 zaman kiwari mah sangu teh. Sanajan deungeuna kur jeung enog tama sayur teh. Sambal we meureunna. Nyokot we cabe 3 siki. 20.000 nu hartina duit teh boga duit 22.000 deui keur Soni. Dibikeun kitu ge ka indungna. Nu 2.000 na mah disakuan we jang ke bisi hayang udu di jalan ke kitu cik Soni. Atur picok Ramdan. Soni ngarti Ramdan kunaon rada telat ngomongna. Soni ngarti tadi Soni ningali yen Ramdan bati mangul teh kur meunang 42.000. Harita pok Soni ngomong, "Bisi rek dahar mah duit mah aya atuh Dan karunya teh indung maneh meureunnan bisi lapareun." Pan tadi geus nya geus kita di jam 10 jam 8. Ai wayah kieu mah meureun dasar area agak lapar keneh. Anggap bae tadi mah sarapan atuh. Nya sih tapi da engke we ceuk Ramdan keukeuh we nyebut engke we. Sabab manehna nyaho teu boga duit. Soni ku tiba mesem. Manehna oge ngarti dagoan atuh nya. Rek ka mana Dan? Rek meuli rokok heula. Ceuk Soni harita. Leos harita Soni ngaleos. Indungna nu kakara kaluar harita nanyakeun, "Dan, itu Soni teh ka mana?" Rek meuli rokok heula cenah mah. Imah tadi geus dibeakeun sangguna mah. "Nya, da teh rek dahar obat." "Naon hayang dahar deui kitu?" Teu mah, nanyakeun hungkul ceuk Ramdan harita. Indungna harita katingali neuteub ka Ramdan. Dina hate leutikna indungna pok ngomong, "Beureuh teuing anak aing. Geus kumaha atuh meureunnan usaha keur menang sakitu. Tungtung nama anak aing teh jadi tulang punggung aing weh. Aing nu teu bisa nyokolakeun anu gagal bisa didik anak aing bisa nyukseskeun. Hampura mudahan emak teh teu bisa leuwih ti kieu kasep." "Mak, ai mah kalah ngahulang." "Teu Ramdan. Maka cai heula atuh nya. Mata kebenaran can salat pugu ge." "Har, ai tadi makan geus pangheulana." "Geus kitu?" "Astagfirullahaladzim, ari emak geus mah tadi teh pangheulana sama meh abi tekan mah heula." Ceuk Ramdan harita nu nyerengeh lantaran indungna teuing kunaon. Make jeung po salat sagala rupa padahal mah geus nyebutkeun encan. Ramdan harita gek diuk kadaguan Soni anu keur meuli rokok nyebut nama. Si emak ka tukang. Bi Sophia harita anu meresan piring urut isuk-isuk.
Tepi rakur dua siki meureunna. Bari jeung nyeuseul elap lantaran elap mah manehna tetep kudu bersih. Sok ameh teu lengket. Sajeroning manehna dicai pikiran mangalayang we inget mangsa ka tukang sawaktu hirup manehna senang. Nya kasebutkeun senang teh keur manehna Sophia jeung nu disalakina. Senang teh lain buru di juru bro dipanto ngalayah di temah imah. Harta di ditu di dieu lain keur manehna mah. Senang teh kupedah keluargana komplit aya salakina jeung nu jadi anakna anu keur lucu nyatana Ramdan. Sanggeus ditinggalkeun ku nu jadi salakina maot. Ramdan umur kira-kira keur 6 tahun. Jelas kahirupanana manehanana robah. Pang-pang nama manehanana anu sok biasa digawe di pabrik geus teu kuat deui. Nu antukna mutuskeun cicing di imah lantaran Ramdan eueuh baturna kasaha nitipkeunana budak keur mumujeunna bangor umur 6 tahun. Nu antukna manehna kapaksa mutuskeun cicing di imah gawe sagawe-gawe lamun aya nu nitah nyeusuh nyetrika jeung lain sajabahna. Kitu ge henteu loba henteu sering. Tapi sok aya wae biasana mah lamun katingali keur sehat mah. Beuki kadiekeunana da geus puguh boga panyakitan brek sagedeung brak gering sagedeung-gedeung brak gering. Anu antukna jarang dititah deui. Karunya cenepokna teh dititahan padahal mah keur bi Sophia ngabutuhkeun pisan panitah ti jalma teh pang-pangna upahna. Bi Sophia anu di dapur anu keur kukumah bari sakalian ngumah elap. Harita geus beres elapna disampaikeun dina temok sisi dapur. Sedengkeun piringna diberesan kur 2 siki meureun 2 piring 2 senok tambah we meureun hiji gelas jangkung anu cangklekan. Tekung silila kadenge Ramdan anu keur ngobrol anu tangtuna ngobrol teh lain jeung sasaha tapi jeung Sony anu jadi babaturan anu karek datang. Ramdan anu bengong sabab katingali dina leungeun Sony mawa 2 keresek. Anu dieusina tangtuna eta 2 keresek teh mangrupakeun sayur. Jeung sanguna katambah anu sabelahna deui aya beas jeung deungeunna. Ramdan nepi ka kerung ningali kalakuan Sony anu kawas kitu. Pas datang Ramdan nanya ka Sony, "Son, aya eta mau naon?" Sony mesem, lain naon. Ye sangu tajeng sayurna dipisahkeun. Bisi ameh kadahar nepi ka soreng ke. Ayo beas. Dinya rek nyangu. Henteu. Nya bisi irah-iraha kitu hayang dahar kan gampang aya beas mah di dieu. Tuh aya beas di dieu mah meureun beak teh ya. Alhamdulillah beak mah syukur. Ceuk Sony harita bari seuri ka Ramdan. Duh, Dan Son lagi gitu anak era urang mah euy. Dinya ngaku babaturan teu ka urang. Nya sih tapi kan henteu perlu kieu. Atuh meureunan jadi kumaha atuh urang jadi teu pararuguh mun kieu teh. Geus tong loba pikiran. Si Ma ka mana? Aya di dapur. Ma. Ramdan. Indungna harita nerojol. Naon Dan? Ma, ieu Sony meuli sangu sakalian jeung beasna nanaon dieu meni kumplit sayuranna oge aya. Astagfirullahaladzim jeung Sony. Naon ieu meni sagala rupa atuh. Wios Ma. Ngajak puguh ge bisi kitu irah-irah abdi hayang dahar di dieu aya beas makan jongjon. Tuh meureunnan beak aya di dieu mah. Ya teu naon ai saeb mah. Gampil tinggal meser deui. Ceuk Sony harita beri seuri. Mangga Mak, sok ieu mah beas mah. Masing bade di saepkeun ge ku mah teu naon bisi bade beli pasak mah. Ulah kena-kena abi tadi nyarios kitu. Ceuk Sony ngahaja tadi teh nyebut kitu teh. Supaya Ramdan teu asa dipangmeulikeun beas puja pura-pura we manehanana.
anu rek milu dahar engke didinya lamun kalaparan atawa kumaha. Anu sok padahal mah niat Sony jelas mere dahareun mere beas ka Sony teh ikhlas hayang-hayang mere ngan carana anu beda meureun. Ngantukna si ibu atanapi Bisopia nampanan pamerena ti Sony geus puguh ngabutuhkeun. Eueuh rasa nolak manehna mah. Ngan lamun nolak basa-basi teh geus jadi kebiasaan keur manehanana lantaran manusia mah memang sepi. Para mitra kaum dangu sadayana, waktu anu nyerelek beuki beurang kira-kira jam 1. Ramdan jeung Sony anu pamitan pikeun ngajalankeun tugas mungaran nyaeta ngamen ke Ramdan. Ramdan anu bagian mawa gitar lantaran Sony geus apaleun. Ramdan anu pinter ngagitarna tur nyanyina oge geunaheun. Sedangkeun Sony anu ngicilik tukangeunana harita kur mawa kakecrek we unggul. Nepi ka hiji warung anu teu jauh ti imahna. Harita pok Sony ngomong, "Dan nah kalah kalempeng mal ngemimitian di dieu." Moal di ditu we. Cek Ramdan harita geus puguh meureunan eraeun ari di dinya mah daerahna. Oh, nya tuh hayolah. Di belah mana tuh? Kumaha urang belah ditu we nu jauh. Daerah Karapitan we nya. Cek Ramdan, nya teu naon lah. Ramdan leumpang jeung Sony ka daerah Paledang. Maksudna arek ka Karapitan. Ngaliwatan jalan Paledang heula. Sanggeus aya di jalan Paledang, Sony oge pok ngomong deui, "Dan, urang di dieu we mimitina lah. Bismillahirrahmanirrahim ngamitian." Nya aya tuh. Cek Ramdan harita. Mimiti ngagitar. Ramdan jentreng-jentreng ngalagukeun lagu tahun 70-an seperti biasa. Bawakeun lagu-lagu legendaris Indonesia anu memang keur alus dina waktu harita keur meujeunna papori. Loba anu kalaluar teh eta imah sabab kadenge anu nyanyi teh bet geunaheun teh keranan deui sorana. Hiji ibu-ibu harita pok ngomong, "Yang tamahannya sok salagunya bisa teu?" Lagu naon Bu? Nyata teu langkung lagu nama lagu naon? Tapi eta laguna yang lagu nu baheula we. Mohon atuh. Ramdan harita ngareret ka Sony anu manggut. Jentreng-jentreng harita ngagitar. Ramdan didinya menang 2 lagu dibere 15.000. Sanggeus kitu Ramdan leumpang deui ke tempat anu lain. Kitu jeung kitu we. Ramdan nepikakeun beresna. Kira-kira asar Ramdan eureun di hiji masjid. Son, geus lo asar heula yuk. Nya hayu Dan. Ramdan jeung Sony harita rarasup ka jero masjid. Nyimpen gitarna. Papanggih jeung ustad, "Pak punten, ngiring netepan." "Oh, mangga Jang, mangga." Cek ustad harita bari mangut. Neuteep saja sareretan harita ka Ramdan jeung Sony. Ramdan anu wararudu harita duaan. Sanggeus kitu beres wudu, sup duanana ka masjid. Ngalaksanakeun salat anu geus kapaneurian teu bisa makmum, kajaba makmum manehna we duaan. Beres salat Ramdan harita diuk dina terlas nyetana terlas masjid. Pok Sony harita ngomong, "Dan lumayan orang nguriring ya geus menang sabaraha nya."
duka tuh di hitung ayeuna. Ayo hitung wae ayeuna mah kabarek nang tukang warung heula bari ngopi terus gitu nya terserah nya tungkel di dieu mah era euy hitung di masjid mah. Sony jeung Ramdan nararang tuh ini tidinya nu maksudna rek ngitung duit bari samemehna rek ngamen deui. Sajroning kaluar ti masjid Ramdan harita ngamen menang sababaraha imah samemeh nepi ka hiji warung anu geunaheun pikeun istirahat. Katingali eta warung teh nu bogana ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jang. Punten ngiring heula calik di dieu Bu. Bari tiasa ngadamel kopi di dieu. Oh, kopi naon Jang? Kopi hideung Bu. Son eureuk. Nya, eureuk. Ngadamelna 2 Bu. Ah mohon sakedapnya Jangnya. Tambi we penginten rokona Bu, 2 batang we. Rokok naon Jang? Nu biasa we Bu, nu mirah-mirah gitu. Oh mohon atuh. Cek si Bu harita bari pangheulana mikeun rokok 2 batang ka Sony. Sony harita pok ngomong, tong lu kieu atuh duduna. Sok atuh rokok naon Son? Geus saya pesen deui. Kayak kurang lah rokok mah. Aya da. Cek Ramda cek Sony. Bu. Atuh rokok ieu sabungkus lah. Cek Sony nunjukkeun kana filter. Si ibu harita manggut terus ngasongkeun rokok sabungkus ka Sony. Sony nu antukna harita udud. Sanggeus kitu song si ibu. Mangga Jang ieu kopina? Mun Bu. Ramdan jeung Sony harita rarudud. Pok Ramdan harita ngopong. Rek dihitung ayeuna, Son. Nya sok hitung we. Ramdan harita nitah ngitung. Sony anu neuteup ka Ramdan. Ramdan anu ngaburulukeun duit, aya anu 1000-an, aya anu 500-an, jeung rupa-rupa anu mere samalah aya eta duit teh salah sahijina anu mere 5.000. Perlu eta kot kadenge pak gorosokna kana meja. Ramdan harita ngitung duit. Manehna ini ti jam 1 nepi ka asar menang duit teh 78.500. Alhamdulillah geuningan. Son kumadan ye menang duit teh 78.500. Ya alhamdulillah tuh. Lumayan jadi 35.000 ewang berinya leuwih lah. Yakeun bae gampang lah. Ceuk Sony harita beri seuri ngarasa bunga lantar bebenangan di jam 1 nepi ka jam asar menang duit 78.000. Ramdan jeung Sony harita mayar urut kopi jeung rokok. Teu dibayarkeun tina duit atuh Ramdan bengong. Son, nah teu dibayarkeun ti dieu. Geus eta mah heula gampang. Ceuk Sony harita. Geus asupkeun duitna. Ceuk Sony nitah diasupkeun duitna. Karena saku lain saku maksudna kantong tas leutik anu dibawa ku Ramdan. Bus duit harita nepi ka ngorocok. Sameme init Ramdan anu ngeupel duit aya kana 30.000 nanya tana receh. Pok ngomong ka si ibu. Bu, Mau Jang? Periogi receh atuh nepi teu? Aya kitu sabaraha Jang? Aya 30. Oh, nya sok atuh. Kebenaran pugu ibu teh butuh puluh receh mah. Sok ka dieu. Mung 30. Mun Bu teh aya deui da recehna mah. Oh, mun mangga atuh. Harita duit dibikeun 30 ditukeran jeung si ibu warung. Sony jeung Ramdan harita pamitan kana boga warung. Sanggeus kitu leos indit diteuteup kuna boga warung. Sony sameme balik ka imahna nyempetkeun deui harita ngamen deui. Ngamen nu antukna Sony nepi ka daerah manehanana jep weh duanana harita laleumpang. Ramdan jeung Sony nuju ka imahna lantaran waktu anu geus memang jam 5. Sanggeus tepi ka imahna Ramdan anu tadi sempat meuli baso tahu di jalan.
Muli tiru bungkus lantaran engke di imahna ngeunah cenah baso tahu mah lamun didahar jeung sangu. Ramdan jeung Sony balik ka imahna sanggeus nepi lawang katingali pantonan nutup. Assalamualaikum, Mak. Cek Ramdan gegerowan. Waalaikumsalam. Buka we Ramdan teh dikunci. Sanggeus puguh kitu mah Ramdan ngadorongkeun pantu bener we teh dikunci. Son, ieu ka jero. Sony jeung Ramdan ka jero. Gek harita Ramdan jeung Sony darariuk dina kos. Mak, Kumaha Ramdan? ieu ka digera. Ramdan harita ngageroan jadi indungna. Rojol indungna datang di kamar. Gek indungna dieu. Mak, alhamdulillah ngamen bieu. Menang berenang 100 leuwih, Mak. Alhamdulillah ya Allah, ting. Mangga dengan tita jam semana gitu. Di jam 1, Mak. Nya alhamdulillah we. Rezeki meureunhan loba nu nyaangeun. Ceuk Ramdan harita bari melong ka Sony. Nya. Isuk mati isuk-isuk we atawa rek ka pasar heula. Ramdan harita ngahulang, mending ka pasar heula atawa mending entong kitu daun, Ron, Son. Nya eta mah kumaha di dinya mun rek ka pasar mun cek moal nya moal urang langsung ka dieu gitu. Mun rek ka pasar heula meureun urang ka dieuna beurang-beureunan jam 1-an. Nya kumaha Ramdan we eta mah? Geus atuh dah isuk-isuk we. Tuh Son ka dieuna. Oh nya ayo. Jadi rek ngamet isuk-isuk. Nya ngamet isuk-isuk we. Nya siap lah. Mak. Tah ieu tadi meuli baso tahu, Mak. Mah disagala ting dibelikeun atuh, lain diketabungkeun. Keuneng gede gampang, Mak. Ieu mah ngamimitian we ngabismillahan hungkul, Mak. Alhamdulillah geuningan ngamen sakedeung oge geus meunang rezeki ieu. Nya syukur atuh kitu mah. Harita baso tahu dibawa ke dapur ti luanana. Nu maksudna rek dikar mangkokeun ku si Masupia. Ramdan ngobrol ke Sony. Son, kumaha Dan? Emang biasana sok kieu. Puguh ge aneh. Kumaha? Biasana kan urang mun ngamen ti isuk-isuk nya jeung baturan saya urang ngamen ge. Paling menang sabaraha cing? Paling menang gocap. Paling banterna gitu teh. Pernah tadi menang 100.000 tapi tara jarang gitu 100.000 100 salawe tapi jarang kecida beak we itu tapi cikane ngamen 100 ngamen di jam 1 nepi ka nya anggap ya kalau asarnya menang duit sakieu lumayan atuh tapi euy cek Sony harita nya duh geus atuh isukan makan urang isuk-isuk we mimitianana nya. Nya terserah di dinya we bisa rek ka pasar nya ka pasar heula dina naon. Bisi rek langsung ngamen hayu gitu. Kumaha di dinya we pokona mah. Cek Sony harita. Kaputusanana nyerenkeun ka Ramdan. Kumaha Ramdan? Rek Ramdan sore atawa isuk-isuk keur manehanana teh jadi halangan. Si emak atanapi Bisopia datang deui bari mawa tilu mangkok anu geus deuri-euri. Ya tuh, Jang Sony sok atuh dieukeun bade make nganggo sangu. Moal. Dan make sangu mana Dan? Saeutik ge mak, tama tiis. Ceuk Ramdan harita bari nyengir. Ceuk Sony harita nyereng. Geus dah, bawa ka dieu atuh lah sanguna. Harita Bisopia balik deui ka dapur. Bari mawa sangu anu aya dina boboko, sangu teh tinggal saeutik deui dan tadi encan nyang. Wayana da encan nyanggu deui kapanan tadi aya beas pan tadi sangu. Ieu ge cukup meureun. Son, sok make sangu lah. Moal urang mah sok we. Ceuk Sony anu memang moal make sangu. Antukna sararea bala kecerakan katut Bisopia di dinya. Sajroning barang dahar, Ramdan ngobrol we jeung Sony masalah ngamen. Pengalaman pertama manehanana ngamen alhamdulillah dibere rezeki anu lumayan gede. Ramdan jeung Sony anu dumadak akrab jigah menang nyetelkeun. Antukna sanggeus jam 5 leuwih Sony mulang nyetana ka kopo.
Sony anu mulang harita tidinyana naik angkot ngageleyeung ini nuju ka imahna nyata nu aya cenah mah di jalan kop. Curut harita Sony eureun eta Sony teh imahna teh memang lain di jalan kopo tapi memang deket ke jalan kopo. Sony eureun dina angkot nuju ke salah sahiji gerbang imahna anu memang gede. Katingali di imah Sony atanapi sama meh asup. Sony asupna nyaetana ngaliwatan gerbang anu gede tur lebar dijaga ku satpam duaan. Eta satpam nyebutna Pak Sony. Pak Sony tos uih nya pugu ge. Sony anu langsung asup. Katingali di imahna aya wanoja nanti aya awewe anu geulis jeung anakna kira-kira umur 1 tahun berenang nuker di ais barang rengeap harita Sony datang tetela geuningan eta teh Sony boga pamajikan. Tos uih Kang Nya pugu ge. kumaha Alhamdulillah papanggih jeung jalemana geuning kaayaan anak mereka cira pisan memprihatinkeunana. otos kemana Kang? Nya horeng si mana horeng. Sony teh lain jalma sembarangan. Sony mangrupakeun hiji pengusaha anu memang keur neangan alamat lantaran sabulan anu ka liwat Sony anu nitah anak buahna pangneangankeun susuratan anu leungit jeung dompetna. Kapanggih ku hiji pamuda anu mana eta pamuda teh anu ngaran Ramdan. Pamuda anu memang tukang kuli, tukang panggul di pasar. Dompet anu kapanggih ku Ramdan diempet-empet indungna oge teu nyahoeun. Ramdan menang dompet tur manggih dompet sawaktu manehna di parkiran di pasar. Sony teu masalahkeun kana masalah duit ngan nu jelas surat-surat penting perusahaan anu aya dina dompet sabunel harita anu memang kabawa leungit. Jadi leungitna teh lain kur dompetna hungkul, tas leutik anu di jerona memang aya dompetan jeung sagala rupa surat-surat. Kapanggih ku Ramdan anu nu manggihan eta duit rampang reumpeng sabab pangeusina sagala rupa aya dina jero tas leutik teh. Aya dompet anu pinuh ku duit, susuratan nu penting itu jeung ieuna nu teu ngarti ke Ramdan mah. Tapi Ramdan harita teu ngageruhkeun eta. Ceuk pikirna lamun aya nu nanyakeun geus pasti kumanehna bakal dibikeun, tapi lamun eueuh nu nanyakeun rek disimpen heula. Ramdan sajeroning sabulan manehanana terus we mamawa eta mamawa eta tas anu diasupkeun kana tas manehanana warna hideung anu geus dekil. Ramdan ngadagoan jalma-jalma anu nanyakeun. Dina hiji waktu Ramdan papanggih jeung dua jalma anu memang katingalina gemem. Awakna gempal. Eta dua jalma teh nu keur diuk dina parkiran. Barang Ramdan tos nganterkeun barang kana mobil. Ditanya ku eta jalma. Nanyakeun tangtu henteu langsung kana dompet, diajakan ngobrol heula. Ramdan ditanya akhir nama pernah manggihan tur jujur eta dompet teh aya. Ramdan anu mikeun tur percaya ka eta jalma yen eta teh cenah anu dununganana. Ku jelema ditarima we sedengkeun Ramdan anu mikeun eta dompet
teu ngaharepkeun pamere atawa naon ti jalma. Jeung jalma anu narimana oge harita tetela geuningan teu mere duit ka manehanana da geus puguh dompet nu jadi dununganana. Engke cenah pokna teh bakal datang deui ka dieu. Tapi Ramdan sanajan kumaha gidaya janji rek datang deui ka dinya di arep-arep nepi ka papanggih Sodi oge eta jalma teh teu daekeun datang-datang. Antuk nama Ramdan oge poho weh teu ngarep-ngarep deui. Teu ngarep-ngarep kalangkang heulang ke Ramdan. Mitra kaum dangu sadayana. Soni anu geus nepi ka imahna gek diu karita. Nu saterusna mangku nu jadi anakna eta budakna teh mangrupakeun lalaki anu kurang leuwih umurna sataun. Diciuman ku Soni pamajikanana anu ngaran Peni anu boga rupa katingali marah main akranan. Peni pemajikan Soni anu lumayan boga rupa anu geulis sampernik. Pok harita ngomong bari neuteub kana jadi salakina nyatana Soni. Kang Soni tadi geus pernah ningali tanah geus papanggih. Geus puguh akang geus pernah ka imahna puguh tadi teh ieu akang teh balik di imahna. Emang akang teu daerah kitu ngamen? Nyari akang mah badan kudu nuturkeun hungkul. Anu biasa ngamen mah nya Ramdan. Soalna Ramdan buka suara alus jeung isukan akang rek ditu deui. Menang saminggu mah akang rek baturan heula we ngamen. Terus perusahaan Kang Soni kumaha di kantor? Gampang aya ngahandle ieu. Akang hayang apa sabenerna? Jero-jeroana Ramdan kaos kumaha? Ngana mantak khawatir mata karunya anak teranan kata Ramdan teh pangpan maka keluargana. Emang boga adi lancik itu Ramdan teh? Henteu. Boga indung hiji bari jeung geringan wae piskolot. Imahna oge ya Allah meni cek paribasana ketebak angin ge bakal runtuh teh imah teh. Ya Allah karunya tuh Kang. Jaka-jaka jelema bener tur jujur kawas kitu mah. Urang kudu nulungna tuh Kang. Nya puga Kang oge ngankeun we heula. Urang diangsonan heula we keun antepkeun heula. Hayang nepi ka mana Ramdan? Ku akang tuturkeun we. Akang ningali gerakna Ramdan anu memang bager jelema teh, getol ibadahna. Pang nama. Akang teh hayang nyaho. Nepi ka mana kemampuan Ramdan jeung semangatna teh. Nya Kang. Tapi akang teh lamun geus ieu rek nulungan Ramdan rek cara kumaha? Gampang, kumaha akang we engke. Pokona mah akang inget kana jasa manehanana anu teu nyokot duit saperak oge. Padahal malah mun dicokot eta duit jigana bisa pake ngomen imah manehanana, tapi kan ke Ramdan mah henteu. Jigana mah duitna oge teu dibejakeun kana jadi kolot. Bisa cepeng we ku manehanana. Matak dompetna weuteung jeung sagala rupana ge teu kacoceng saperak-perak acan. Jeung ku barudak oge deh anu manggihanana memang jadi bere upah teh Ramdan teh. Jadi bere duit Kang? Henteu. Hayang nyaho kawas kumaha tapi cenah ceuk barudak. Eta Ramdan anu manggihanana hare-hare we cenah. Jigana da manehna mah ikhlas nulung beureunan tur manggih. Jadi memang jelema bageun mah beda we. Nya ge manehna butuh duit tapi teu mata duitan pan. Nya ira-ira mah tuh bawa ka dieu Kang. Mawa ka dibawa ka dieu. Sabab lamun dibawa ka dieu bisa-bisa manehanana jadi embung bareng jeung akang deui. Engke lamun geus cukup lila akang geus cukup wawuh rakaranan jeung manehanana. Pasti bakal dibawa ka dieu. Dan sementara mah akang beurna rek nuturkeun manehanana ujaran ngamen. Isukan ge akang rek mawa gitar nu eta tuh.
nya tuh Kang. Mudah-mudahan we tuh Akang jeung Ramdan teh bisa ngajodoh. Amin amin. Akang geus tuang. Acan tugu ge. Tuang heula. Larasana lebih gaya acan tugu Kang. Cek Penny nu jadi pamajikanana harita beri cengkat. Sedengkeun Sony anu nuturkeun ka pamajikanana harita. Milu cengkat pamajikanana anu tarapti anu geus nyiapkeun sagala rupana. Sanajan memang lain manehanana. Si bibi we pembantuna nu puguh nama. Tapi memang Penny jalmana anu ngarti kana sagala rupana. Keur Sony jelas ngarasa bagja boga pamajikan Penny. Geulis, beunghar, memang Penny teh anak jalma beunghar nya pas we ari jeung Sony mah. Soalna Sony oge anakna jalma beunghar tur boga perusahaan. Kawin ka Penny jalma beunghar nu boga perusahaan kolotna. Betangtuna cadas ngalawan cadas, lain cadas ngalawan naon gitunya. Nu antukna Sony jeung Penny harita dalalahar. Sedangkeun budak nama diasuh nyaeta ku pembantu. Anu sok biasa ngasuh budak. Beureunan disebutkeun babysitter beureuh dinya. Dari jalma beunghar mah sagala rupa ge gampang gitu. Asal boga duit bisa nutuhkeun itu jeung ieuna. Sedengkeun di imahna Ramdan anu keur ngobrol jeung dijadi indungna sanggeus ditinggalkeun ku Sony balik. Ramdan anu ngitung deui duit sanggeus dibagi dua jeung Sony. Ai aturan mah bagi dua. Tapi tetela Sony mah kur mawa duit 30.000. Ramdan oge ngarasa heran jeung aneh katingkah Sony apanan ngamente duaan menang duit 120.000. Anu tangtuna meureunan. Eta duit teh kudu dibagi dua. Biasa mah. Tapi keur Sony jelas. Mung dibagi dua kalah kanyokot we 30.000. Anu hartina gegedena jeung Ramdan. Sada jadi paksa ku Ramdan oge. Sony keukeuh teu daek. Lantaran manehna masih kena boga duit cenah urut kamari-kamari. Teu bisa majar kumaha Ramdan harita nganuhunkeun we ujung-ujungna mah ka Sony. Sebab memang Sony anu ngarasa bageur ka dirina. Ramdan anu ngitung duit jeung nu jadi indungna harita recehna dipisahkeun. Eta duit teh menang tadi teh 120.000 kacokot meureunan ku Ramdan nya etana 30.000. Anu hartina eta duit teh menang 80.000 leuwih saeutik. Eta duit teh 80.000 teh sesa meuli rokok Ramdan nyatana keretek jeung meuli sangu jeung nu indungna segala rupa. Indungna kacida pisan bungaheunana. Sabab dina poe harita manehna boga duit anu mucekil. Menang duit 80.000 anu tiis cek paribasana. Pok indungna harita ngomong ka Ramdan. Ya Allah Ramdan. Teu nyangka geuningan ngamente loba duit bisa ngalebakeun teh ngadatang ke duit loba. Ya mah. Tapi teu saban poe kieu. Ngaran-ngaran ngamen pamerean batur anu resep poe meureunan mere gede ieu ge tadi peneh we aya nu sababaraha urang anu mental lagu. Hanya karena gitarna kawas kitunya. Cenah mah isukan Sony rek mah gitar cenah nu halus. Da aya 2 cenah gitar teh. Meni urang mana tuh sebenarnya Sony teh Ramdan? Ai bebe mah abi urang kopo cenah mah tapi deuk kata. Ngan anu katingali mah mimiti papanggih nepi ka ayeuna ge Ramdan teh. Asa ngarasa heran ka Sony teh. Emang kumaha kitu Ramdan? Nya. Rokokna bungkusan wae jeung duitna satu beak-beak deh. Sok tadi bayangkeun. Sama meh ngamen kaparan tadi meuli peas, meuli deungeuna, meuli sangu teh anu geus jadi ti warteg. Terus oge di jalan meuli rokok, keur istirahat teh. Eta teh lain duitina ngamen mah. Nya lah sebenarnya boga duit meureun ngamen teh kamari meureunnya mah. Nya di ngomongna mah boga simpenan duit ngamen sabaraha waktu ka tukang cenah gitu.
Tapi nu jelas Mas Sony mah pager we pisan mak. Ngarti di ongko. Nya mudah-mudahan we sing bener salamasna bageurna teh boga babaturan teh Ramdan Nya mak. geus atuh rek ka masjid. Rek ka masjid mak. Ramdan harita nu make baju koko anu geus make kopiah ngan sarungna anu ngabesot. Koko gen rada layu, memang layu lain rada deui. Mang 10 tahun, mang 11 tahun berenang eta koko teh tadi maksudna teu diganti. Seueuh mah hayoh tapi diganti henteu gitu. Tah teu boga deui barora ajang meuli koko. Duit harita disarenkeun kanu indungna. Indungna atolheun 20.000 harita dipisahkeun kudu jadi indungna jang bekal Ramdan pikeun ngamen jeung beli rokok da nyahoan anak teh beuki rokok. Sanajan lain rokok nu aralus tapi jelas. Sanajan tengah hanyu dina ududna tapi Ramdan kasebutkeun beuki ngarokok nu aktif. Kadenge di masjid harita anu keur sholawatan atanapi nu keur pupujian. Ramdan sama meh adan maghrib harita geus indit ka masjid pikeun milu pupujian. Lantaran biasa nama manehna tara kaburu ka masjid. Sabab balik ti pagawean oge sok kadang-kadang peuting nyatana ti pasar. Hayang meunangkeun duit anu rada gede. Tapi da boleh we paling gede 60.000. Tapi lamun aya we meureun anu nitah misalkeun teh ti gudang pangeminahkeun itu paminahkeun ieu sok nyampe 100.000 leuwih. Tapi tara kahitung saban poe. Kawilang langka nekeranan setahun ge paling bisa 2 kali. Lantaran pagawe di pasar teh tukang manggu teh lain manehanana unggul. Kadang-kadang benang orderan kararitu tara ku sorangan, aya karo ku genepanana ku 5an. Diborongkeun misalkan 200.000 nya ku 5an nya beak we gitu dibagi-bagi. Ramdan anu ka masjid harita diuk pangtukangna. Sabab manehna ge mawas diri. Rek diuk di hareup oge rada era pakaian batur manu bara resih. Anu bara rodas nyacas manehanana ge pakaian sebenarnya mah bersih ngan pedahan teu bodas nyacas manehna mah bodas ge geus kaganti sigah abu-abu lantaran memang lila teh meureun pakaianana jeung nyeuseuna oge meureun dina cai anu teu kawas batur make mesin cuci itu ieu. Ramdan mah cukup digosok we make leungeun sasasangaleunana. Waktu geus nyerelek harita waktu magrib geus asup. Adan meninggalak harita sanggeus puguh kitu sararea cengkat lantaran rek asup kana salat maghrib. Ramdan nangtung pangtukangna ngajajar jeung lainna. Sanggeus beres salat maghrib Ramdan biasa diteruskeun ku wiridan nuturkeun imam. Saterusna Ramdan balik deui ka imahna lantaran geus beres ngalaksanakeun salat maghrib sakalian jeung wiridanna. Kasampak di imahna indungna anu geus masak lantaran boga duit ayeuna mah indungna keur mah aya beas anu ti Sony. Jadi dipasak sakalian masak deungeunna mangrupakeun lauk tongkol anu mang meulikeun Sony tadi. Katingali marahmai Bisopiah umur-umuran manehna teh geus sabaraha waktu teu masak ayeuna geus masak lantaran memang aya rezeki. Nah kerenang harita Bisopiah bari rada dareuda harita neuteup kana pasakan anu keur digorah korehna. Alhamdulillah ya Allah aya rezeki geuningan. Mudah-mudahan jang Sony sing ditambah we rezekina. Ceuk Bisopiah bari menar-menar sayuran kana mejakeun. Kungsi lila kadengan uluk salam nyatana Ramdan karek di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ramdan. Ramdan anu langsung mugakeun panto. Rek langsung dahar Ramdan. Geus asa kitu mah. Alhamdulillah geus. Nya tuh bareng mah yeuh. Ramdan geus lapar yeuh. Indungna harita imut. Nu saterusna
nyepengan kana tak-tak na Ramdan. Gek Ramdan harita diuk dina meja makan anu geus usang anu geus reyot. Tapi anger bentuk nama meja makan. Ramdan, Kumaha? alhamdulillah geningannya si Sony temen bagir na keranan. Juga teh kudu sayur hungkul. Geningan aya tongkol segala rupa ieu dipasak. Nah, nya. Sony itu berarti balanya segala mahnya. Nya jika nama ieu mah lain ti warung, jika nama ti supermarket meureunna. Da katingali tadi gaya merek naon. Oh. Berarti nah Sony loba duit namanya. Nya duka tuh eta mah. Nya meureunna tabungan we Ramdan. Nya jika nama. Nya sok atulah lain nama dahar we. Antuk na harita Ramdan jeung menjadi indungna dahar. Ramdan katingali ponyok. Sabab umur-umuran manehanana kadaharanna kasebutkeun ngeunah ya tongkol jeung sayur kumpit jeung sambal. Sanggeus beres dahar, Ramdan harita ini teh ke masjid. Lantaran geus kadenge salat adzan maghrib, adzan isya. Indungna anu beberes di imah. Bari katingali marah mai ayeuna beda jeung tisasarina anu nguluwut we. Mikiran kumaha isuk dahar. Ayeuna mah geus puguh aya beas jang 2 kali deui meureun nyangu, da nyangu teh tara loba. Cukup sacangkir satengah kuduaan. Eta oge kadang bea kadang henteu. Komo lamun aya deungeun nama sayur. Nu puguh nama sayurna we dilobaan. Kitu kahirupanana Bisopiah sapopoena. Bisopiah diuk dina kursi. Bari kopi geus kajagrag jam Ramdan. Nyadiakeun jang anu balik ti masjid. Tekung sidila Ramdan datang, uluk salam. Langsung asup kek diuk digigireun indungna. Macan sare geuning. Encan Ramdan, akar beres ke salat isya bieu teh. Oh kitu. Eta kopina Ramdan. Tinggal ya kopi mak. Nya bieu meuli ti hareup. Di Capong puguh ge. Tadi Capong ningalieun geuning ka Ramdan anu moal gitar cenah. Nya cing teh nanyakeun, "Cenah Ramdan teh ngamen?" Nya cekeng teh kitu. Terus naon mak? Yang lain ti bareto cenah ngamen. Tah batur oge cenah mun ngamen teh sok ieu cenah beja nama sok karalus. Aduh katu cekeng teh. Da apa ada yang loba omong da sok jadi sabuyur hiji geuning mun ngomong teh. Nya mah geus we. Tayangan perlu we. Ulah lo komo di bari jeung adekul mah. Adon ngobrolkeun kana ujung-ujungna ngomongkeun batur mah. Mama jera rawuh ream teuing kitu teh. Urang ge jadi omongeun kalahan puguh-puguh urang teh ngomongkeun bener pajarkeun kitu jeung kieu we engke teh. Nya mah. Mak. Naon? Itu rokok tadi di kamar asa di mananya? Itu rokok mah tuh dina palang dada tuh. Ceuk indungna nuduhkeun harita kana palang dada nu rek ka dapur. Anu sok biasa disimpenan naon we barang-barang leutik. Ramdan harita cengkat terus nangtung nyokot rokok anu tinggal 5 batang deui. Kitu ge pamere Sony. Sony mah rokona alus wae geuningan dan kade bisa kebiasaan kitu udud anu alus kitu teh. Moal tuh mak. Ramdan mah da bisa mawas diri. Nyaya duit oge mah Ramdan biasa we. Ieu mah bener pamere. Di Sony. Nya ti Sony. Tuh. Yang make jeung dibikeun ka maneh deui. Nya duh atuh tadi teh meuli sabungkus di tadi Ramdan di jalan teh udah teh ieu we. Aneh bisa loba duitnya ti mananya. Nya duh atuh mah meureunan Ari eta Sony geus boga pamajikan. Duh atuh teh nanyakeun mah. Muka geus tuh encan tapi lamun ningali ka kolotana mah. Geus jigana mah. Da cenah umurna ge geus kolot Sony mah. 22 tahun gitu. Oh. Eta papangina di pasar keur naon? Ya puguh ge Sony teh. Tadi teh keur diuk di pasar. Abi nu keur diuk di pasar datang nu ngamen duaan. Harita teh. Nyatana Sony jeung babaturanana. Coba tukang ngamen. Nya ngan anu hiji deui mah
ieu na ge naon teh ceulina ben kebolong da ku ieu ku anting preman juga nama gitu. Lain babaturan Sony. Lain cenah gitu. Oh, jadi Sony mah sorangan beureunnya. Nya mah mama gitar teuing da. Kur ngadekul hungkul di pasar nyanyiin teh gitar digolerkeun we gitar teh. Gitu ditah nyekel gitar ku abinya. Kita ngagitar da cenah teu pati res teu pati ieu cenah teu pati bisa. Aneh cek tepan ngamen dia namanya nyempir aku karena gitar teu pati bisa nyebutkeunana. Teu arah-aneh kitu tuh nya. Nya kumaha? Sebrung harita Sobri anu udud mani genah teu maninahna keranan. Ayeuna mah asal greg sababoga bekal kerja isukan masieun beakeun sangu. Rek dahar deui Sobri. Atuh wayah kieu mah dina daharna ge kepeuting mun hayang mun lapar gitu. Bisa mah aya keneh pan. Ya loba sangu mah ayeuna mah. Beas ge pan aya keneh tuh dina baskom. Cek dina umna harita. Mama geus tunduh lieur arek ka dapur heula. Obatna geus di dahar mah. Geus mah ge bicikan eta sholat langsung dahar obat. Nya tuh. Ramdan make we heula. Cek Ramdan harita beritap kana gitar. Kena gitaran. Wong tarik teuing Ramdan bisi ngaganggu ka batur. Moal mah tuh kur ngajentreng saeutik. Cek Ramdan harita bari ngagitar lalaunan ngagitarna teh. Sorana anu memang oge kur tibaha harewosan kadengena teh. Tapi sora petikan gitarna mah teh genah kadengena. Cacakan kur tibah kitu. Waktu anu nyerelek ka peuting. Ramdan jam 11 peuting ka Karasare, hese pisan pitunuhkeun ke Ramdan. Jam 11 peuting ka kala ngaloyoh ka kamar biasa mah lamun tos gawe biasana. Balik salat oge Isya langsung ngagole Ramdan teh udang subuh. Tapi ayeuna duka memang rada teu capek beureun kur tibah leuleumpangan hungkul tapi teu manggul. Kaluar kesang mah kaluar tapi teu capek berat. Ramdan ngaleos tibra sare di kamarna. Kamarna anggur tiba busa we. Gulingna anu geus sararideung. Jelas guling paninggalan can pernah meuli deui. Eta oge we sok dikaputan ku Ramdan jeung kudu jadi indungna lamun teh mah naon teh kapukna kaluar da masih kena kapuk atuh. Dan kabeuli bangsa busa itu ieu. Ramdan harita tibra sarena dur-dur subuh Ramdan ka Karakudang. Sok seperti biasa Ramdan setengah genap manehna sok sasapu di hareup. Lantaran di hareup teh memang aya tangkal balingbing. Anu sok ngabalaan kalakai-kalakaina nu lalagragan balingbingna anu memang laleubeut dirinya. Mangna marurag matak bala kaburuan. Teu bosan-bosan Ramdan saban isuk. Lamun kaburu mah sore ge sok sasapu ngan pedah tara kaburu we ari sore mah. Lantaran barikna oge manehna memang sok kadang-kadang peuting. Ramdan sering loba nu merhatikeun pang-pangna mah ku kaum Hawa. Sanajan kaayaanana memang Ramdan teh kur tibah kitu gawe di pasar, tapi aya ku tangtungan man. Kurupa Ramdan teh teu nguyang kasebutna. Kasebutna bapana mah jelema beunghar tur kaset. Paindungna oge aya keneh gurat-gurat kageulisanana. Ngan pedah keayaan anu memang memprihatinkeun keur indungna jeung keluargana. Betangtuna kageulisan teh teu ngaruh dina waktu harita. Eleh ku keayaan anu susah jeung tunggara. Ramdan beuki beurang masih keneh harita manehanana keur sasapu we. Kira-kira 6:30 barudak norek ararinit sakola tinggal reret ka Ramdan. Lantaran eta budak sakola teh budak anu geus lumayan dewasa ke remaja nyatana budak SMA antara kelas 1 jeung kelas 3. Aya oge anu ngaliwat budak anu kuliah. Ramdan kadang-kadang jadi perhatian sabab kudaya kanana isu keneh manehanana geus kuprak-keprak. Nyabutan runtah ngaberisian bekal leucir di hareupeun imah teh. Sanajan imahna anu katingali paburantak. Lantaran jelas palapona anu lalagragan ku Ramdan kadang-kadang sok disapuan luhurna palapon teh supaya teu katingali ramat rancahna kalaluar. Sanajan goreng ge imah teh tetep we katinggalina bersih ku nu ngaliwat teh. Tarsik sanajan eta imah tembokna ge bararejan maklum imah